Deis. Sok perkenalan heula, Mikna di ditu aya Mikna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 7 dengan judul Si Ucup Budak Mager. Ya iyalah, kamu masuknya ke edu, kata Bulani, ulang edu, ujian. Saya Faiz sebagai ustaz. Ya, saya sebagai anak kelas. Saya sebagai Lebaran monyet yang mau disarang. Tak ada akademik Mikna. ya, selamat menyaksikan. Ayah ibu budak, nanti si Ucup teh budak kancing batu, si Kata teh kada jeung budak lain, kan si Ucup teh budak lain sarangan, si Ucup teh budak lain pintar jeung saudara, sehingga si Ucup teh kuduna masuk ke kelas 7, tapi si Ucup teh kalau masuk ke kelas 8, kan membutuhkan ustaznya kenapa si Ucup sayana. Ya Allah, pasihan abdi kemudahan yang keberkahan. Masa si Ucup kalau Ucup pangisan wae anu ti si Ucup. Anahan wae teh si teresep dikaliran si Ucup. Punten, abdi bade naos kelas 8 teh di mananya? Hah? Maneh asup ke kelas 8 teh? Ucap itu keneh geus asup ke kelas 8. Sosokan pisan sih maneh. Teh ampura Ucup niatna nanya lainnya dek sombong atau kumaha. Bebas lah, maneh di dia punya belok ke kanan, terus belok ke kiri kayak tulisannya di buku. Atau nuhun teh. Nyemes kan itu? Bahasa sekelas tentu si Ucup teh menang tatapan mana di baturan yang lain. Samun tawis si Ucup kan bisa sering ngumpul. Bocah tengil, naonan mana di dia? Mana kan kuduna asup SLW, hah? Alhamdulillah, dan Ucup bisi abus ka sakola ieu antara prestasi Ucup oge. Hah? Naon? Prestasi? Udah ngomong pisan. Weh, aya naon? Iya tah, aya budak leutik anu kelontong pisan, uruskeun kandas ku maneh jeung ku Nadifah, kumaha maneh we daek dikumahakeun oge. Urang jeung Rafael aya ka kantin. Maneh antosan di dia, engke urang jeung babaturan urang balik deui tungguan siang tong aman-amanna. Awas we mun kabur. Ucup yang kehendak anjeunna anjeun pisan. Salat dina dinten anu munggaran, anjeunna diwewe kumaha isu. Yang bakal bareng dengan ya Allah, lindungilah Ucup ya Allah. Naon tong atuh? Kawan nikah juga. Mana-mana atuh di sagala juga dibawa leuweungan. Ya ampura teh. Yen cokot kasana. Ayeuna tutupan panon maneh.
naon teh? Tuh tinggali tulisan nu aya di karton. Abdi jelema gele, abdi jelema gele, abdi jelema gele, abdi jelema gele. Ucup datang lagi pagi. Ucup menyiapkan anak keur dibawa ke sekolah. Biasa Ucup pernah rapih-rapihkan dagangannya. Ujuk-ujuk we, Andre datang nyokot 2 bungkus bala-bala, kelas 5. Hampura bala-bala jadi 3.000. Mana kita orang bayar? Orang bayar. Andre teh udah kan orang pisan. Andre semadang jeung siapna sawana pisan. Guru-guru oge geusana hareup kena. Waktu istirahat dugi, kabeh murid ka kantin keur meuli jajanan. Sedangkeun Rauf jeung gengna beda notno lain. Ti saacan bel istirahat ti sadar Rauf jeung babaturanna geus aya di kantin tita tadi. Datang Ucup mawa barang daganganna. Ucup nyiapkeun bala-bala di luhur meja keur dijual. Saterusna Rafael datang Ucup. Sedangkeun di sisi lain aya geng musuh di sakola. Ningali Rafael datang Ucup, ngaranjeunna geus aya pirasat eta aya ijehal anu bakal kajadian. Sapnis, Naila, jeung Asyifa, nyaeta geng anu resep menyebarkan gosip di sosial media. Sapnis, guru siapkeun HP mereka maka Sapnis bukan. Hai sadayana, ieu salah sahiji geng Rauf keur nyamperkeun Ucup siga nama bakalan rame. Arurang ningali we nya, oh heueuh tapi sateacana tong hilap di like jeung komennya. Sapnis langsung ngalarkeun HP ti sakunna jeung ngamimitian ngarekam. Terus Sapnis ngareskeun HP-na ka Rafael. Kenal maneh? Abdi keur nyiapkeun dagangan, bade meser bala-balana. Hah? Oh iya ya kene anu dagang terus nih. bala-bala kerjual mereka. Ups, bala-balanya murah teh. Akhirnya mengatakan saya sekali bermata harus diterima untuk Ucup. Ini sebagai ini cerita usaha dimana hidupkan mana dina hoyongkan. Ucup nanya masina, manehna kudu sabar. Asli mau duit, datang Sandra Rahmat nama jeung. Wah. Nah, Cuk bala-bala dilarang gitu. Cerita we Cuk ka urang. Carita ti Ucup, Sandra Rahmana jeung Diki oke-oke teh aya anu wani ngalawan jeung Nasra. Ayeuna dasar bulan Ucup sakola di SMP Harapan. Tunggal poe geuning Rauf teh sok ngajahatan si Ucup, sok leuwih ka si Ucup. Andre ge sarua keneh osok ngambilan barang dagangna si Ucup. Ngan da Ucup teh bisa ngalawan naon, hoyongna Ucup kudu sabar pisan ngadepina. Ucup ge keneh aya babaturan anu sok ngabantuan mah. Poe ieu sakola Ucup ngadakeun acara bakti sosial. Ucup ge ngabantuan ngalaksanakeun acara ieu. Kaopat babaturan ge ngabantuan Ucup. Ucup minta tolongnya beberes baju-baju anu aya di kelas, sampah anu aya di dieu mah ku Ucup we dibersihanna. Mangga Ucup, ada orang beberes baju nu aya di kelas we nya. Ucup teh keur sasapu, ngan Ucup teh ngarasa bosen. Jadi we Ucup teh minta lagu karesepna. Abdi nya teh lagu teh bosen.
jadi ia jeung ucap yang ucap teh dijadikan jawaban politik dengan mengenai pokoknya mah penghidup bola balik jeung dikomen ekonomi dikasih rekening. Gak bisa nih, gak bisa mana cuk. Ate, ucutan yang joget rukun, aku kalaga. Orangnya bisa tuh kan di rumah. Cupu, mana teh tadi nanaonan? Duh, nah ribut deui teh. Kapan tadi tos damai gitu? Nyai, aya naon deui atuh ieu teh? Cupu, mana teh temantes juga tadi. Mama cocoknya jadi lumamen we. Assalamualaikum. Aya naon atuh ieu teh? Pak Ustad, aya naon atuh Pak? Alah bukil ieu geus ayam nas makan ti we. Aya tak kunaon sok? Iya Pak, di luar teh ngabuli wae, ucuk teh diajakan wae ku guru laut. Iya Pak Ustad, karunya Pak ucup teh. Oh, sing sabar atunya kudu maklum kagin laut mah. Da geus kitu ti bae oge. Nya Pak Ustad, mohon Pak, insyaallah ucup sareng babaturan ucup tiasa sadar mun dididikan. Sanggeus kitu teh, geuning nunjuk jeung Pak Ustad pergi. Guys, nah hanya Abi teh tadi nge video make HP monokrom. Atuh, teu aya nu ka video keur ih. Teuing Anies dulur manehna. Masih kurang kelas. Tadi mah aya pembantuan beres. Ya Allah, nang hidup teh penuh pisan, abdi teu kuat ya Allah. Benar-benar di dalam bagaimana mau sudah majalah cucu ya kan baik. Anda teh keur mikir kumaha cara ngajailan si Ucup. Jalani, Rauf, jeung Rafael datang. Meni halus kitu jam tangan teh. Udah atuh udah mahal ya teh. Cik ningali percobaan atuh. Iya aku mah ya. Siap. Wah halus asli ieu. Mana dulu. Andre, ieu keur Rauf. Oh. Itu jam tangan usaha ini harus present. Rauf, halus pisan atuh Rauf mah halus wae. Cik kurang juga. Oh, geus ngatur mana teh Rauf mah. Urang laporan jajan, eta jam tanganna teh leungit sih. Siap. Nah, jam-jam seru kayak di rumah. Rumahnya biasa opting si cukup dulu. Assalamualaikum, Andre. Waalaikumsalam Pak Ustad. Kagetan wae. Sebenarnya ayeuna Nuju naon atuh Andre? Asa juga anu mikirkeun naon kitu. itu Pak Ustad, kami teh ningali langit we. Tuh. Eta jeung nanya nih. Sanes Pak. Ini lu baturan Nabi kok ditanggung. Oh, nya tuh tong bawang ya Andre. Maka balik ke masjid heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi dengan lucu. Nah, Rafael ada ayahnya. Bapak lah.
iya di kantin. Orang tadi tuh cukup, tinggal jam tangan halus. Wah, nyaka meni halus pisan eta jamna. Rek nyobaan. Biasa gitu. Iya, coba Wah cuk, halus pisan eta jam tanganna. Aya meni alus pisan warna nage pasti mahal pisan. nya atuh ucuk mah teu aya artos meser jam kieu mah. Pas ucap ke teh, jauh Rauf jeung Rafael datang lalu ada emosi gitu. Cukup, mana nu nyolong jam orang teh? Parah mana cuk. Mun Andre teh merenya eta jam pasti urek mana juara. Lain abi kak, abi mah teu maksud kitu, ieu tadi dipinjaman ku Kak Andre. Cuk, teu mama urang atuh, sakit tadi mana nu rambut jamna. Lah henteu abdi sareng naha teh dengan kagabianna ucuk teh bener. Geus maraneh cicing, chat Najwa jeung Nadifah tadi kudu aya masalah. Berutan we si Cukumun. Hampura tuh ieu jeung tanganna kudu dipaskeun. Tong loba-loba maneh, urang sebenarnya artis ge soalna maneh kan teu boga kieu, jadi maneh nolong. Dimasuk, tinggalkeun we lah. Rasakeun teh, nah. Hai guys, tujuan naon ieu teh? Tujuan maghribna. Ih Naya, ayeuna deket jeung geng cupu, ih amit-amit. Nah sih ngomongna beli gitu pisan, padahal urang teh saonaon. Ditinggal maneh nimrung wae. Atuh da urang teh meni diolok wae. Tas atuh tong ribut wae, asupa hampuranya. Antarkeun we san kitu mah, ngaliekeun. Rahmat cicing ai maneh, mun wae ke. Rahmat tos tah tol jualan deui. 3. Hat kemarin aku Atuh da babaturan mali pika sebelan ih. nya hampuranya teh. Nah Rauf teh kaya. Maraneh ningali Rauf jeung Rafael teh. Ucup sareng lain teh ningali teh Arauf sareng Rafael teh keraya juga. Ari Rauf, entong kita ka dieu. Di chat we atunya. Maneh mah bener-bener ongko dititah ka dieu aya naon sih? Telat maraneh mah, geus lieur urang mungkin. Kunaon sih? Eta cukup yang aya di si Rauf. Ucapnya nyanggang, iya amit-amit di sekolah iya yang maling. Geus cek lalauan eta sorangan. Atuh. Hampura wah itu kita sebelum pisan makin lama segala. Henteu teh ucup teh teu nyolong jamna Arauf, asli ucup mah teu pernah dicontohan yang jeung pikir. Ucup teh emang kaya atos, ucup teh ibu dagang bala-bala biasa mah. Kan kitu-kitu ge ucup teh pernah mikir rek jadi maling. Maling mah kaya atuh nu ngaku maling. Bau cepet emang maling atuh. Naon sih minum wae. Tuhnya ieu kita tadi ngurung we kudu. Soknya orang chat si Andre bika dieu. Enak tuh sih. Cik jelaskeun kejadian ucup nyolong ke Rauf teh. Wah, mun rame kieu, kudu naon atuh ieu teh? Iya Pak, Andre tadi ngejelaskeun kejadian ucap naon ka Rauf. Ucup, nah nyolong jamna Rauf. Cik mana Pak Ustad dan nyolong jamna? Pak Ustad, eta teh. Nah, ieu mah asa jam tangan nu tadi nya Andre. Hah? Maksudnya kumaha ya Pak Ustad? Nya, tadi teh Pak Ustad ningali Andre, kudu nyepuk jam ieu.
cenah mana babaturanna. Nah, bisa bicara ku Ucup atuh. Mana teh ieu teh kumaha sih ieu Rabi mah Sebenarnya mah Ucup teh nyolong jamna. Tadi teh Abi nu minta Ucup mangko jamna. Terus Abi teh minta Rauf meh ka dieu. Jadi saya katakan Ucup teh nyolong jamna Rauf. Suruh Andre tam kitu deui nya. Teteh ngarugikeun batur. Nyapa hampurannya sadayana. Tuh bener Pak. Da Ucup mah bagus. Sok atuh minta maaf Pak Ucup. Hampurannya Cup. Nya tenang naon. Ucup ge minta maafnya di Ucup aya salah. Sok atuh sadayana saling berhalaman. Ih, ari mah, mana sasalaman jeung itu. Ih, Nela, abi ge alim tinggalkeun deui. Ih, tong kitu atuh, hayu asa salaman, kayak main TikTok godarengan. Alay pisan ih, nanaonan sasalaman jeung cukup itu. Tong gitu atuh. Sok aya mah sesalaman maaf-maafan tong duduknya nya. Sok naat aya bener mah oge ayo salaman. Hai, hayu ieu main TikTok teh godarengan. TikTok. Nah, ada teh Pak Ustaz minta apa? Ih, paling TikTok ai bapak. TikTok. Tah, eta nya naon eta teh? Bapak mah ikutan nanya. Pas lagu beres, Ucup jauh pingsan. Kakak penaun. Ayo Ucup sadayana jengkok, aletna ka arah Ucup. Naon Cup, naon ieu? Halah Ucup, undang ih. nanti we sadayana abi apal ieu mah kudu kumaha Kumaha tuh naon? Cup eta aya guru Cup aya neng cuy Ucup udah, terus ningali ka sakitar. Neangan yang cuy, idolana Ucup. Neng Cuy, mana cik mana Neng Cuy na? Iya teh ngomong kenaon sih? Sadayana saling ningali, terus ngadep ka hareup.